Sampurasun sadayana abdi sareng rencangan nuju aya di daerah Jalan Asia Afrika Bandung. Abdi sareng rerencangan bade ngajeng ka Museum Konferensi Asia Afrika. Tujuanna bade ngavlog kanggo pancen basa Sunda. Lian ti eta arurang oge hoyong terang naon wae anu aya di dinya. Hayu urang sasarengan lebet ka museum. Sakedap, sateu acan lebet ka museum, sababaraha hal anu kedah dilakukeun. Sateu acan lebet, urang wajib reservasi dina websitena. Lian ti eta, arurang oge wajib nganggo masker. Nah, ayeuna karek tiasa lebet ka museum. Di lebetna aya Tugu Soekarno anu nuju maca biantara proklamasi kamardikaan Indonesia. Teras ieu aya sababaraha barang anu dipamerkeun di museum. Ieu panorama rohangan mimiti. Ieu foto jalmi-jalmi anu patepang di Konferensi Asia Afrika di Bandung. Ieu sakumpulan buku-buku anu berhubungan jeung Konferensi Asia Afrika. Ieu bendera-bendera negara anu ngiringan Konferensi Asia Afrika. Nah, tempat ieu teh nyaeta perpustakaan anu aya di museum. Salajengna ruangan ieu teh tempat patepangna Presiden Soekarno sareng jalmi-jalmi anu diondang ka Konferensi Pers Asia Afrika. Upami ieu barang-barang anu dipajang di museum. Aya kursi, aya kamera, aya mesin ketik, sareng sajabana. Yuk urang uih atos wae ninggal-ninggalna. Sakitu wae di kelompok 2, hapunten bila aya kekurangan jeung kalepatan. Hatur nuhun tos ninggal ieu video.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.